kos. Kurang beli sarung tapi logor sih ya kos. Ari acengnya uhun atuh ceng. Ai meuli sarung logor. Ya yang sereg mah meuli legging. Jadinya kos rina laki baik kos. Kondom atuh kos. Ngomong atuh kita tadi. Emang meuli ukuran naon sih? Gue eta kos ukuran anak L euy. Atuh aceng teh harus tahu diri ceng. Aceng teh pan barang nageuna saedeng kieu nu aceng mah. Atuh ukuranna S. Gue eta teh kos meureun mubah bae duit aceng kos. Gantian bae ku di dinya kos. Pan urang make nage M. Tawa ka bos Ajat tawarkeun nya. Bos Ajat mah awakna badag kos. Ya ceng, urang pernah harita nempo bos Ajat keur mandi. Sarua segede kieu tah. Beda saya alit jeung aceng. S maneh nage ukuranna. Terus aceng kudu kumaha eta duit mubah kos. Nyaah. Iya ceng. Ngekeun kosim. Ulah sok bingung-bingung ceng. Permak we atuh ka Ceu Enok naon hesena. Ini ada celana lepis kos dipermak sagala. Ulah salah ceng. Celana lepis sakitu tandana heuras bisa dipermak ku Ceu Enok. Kami profesional Ceu Enok mah komo di nu kitu. Ah cemen. Nya tuh kos lah rek ngajaran aceng kos. Heujuh. Ngan era meureun aceng ka dituna kos. Mangga helm ceng.